Ya Rasulullah salamun alik ya rafi'asa niwada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Beres wiridan anu ti Kangjeng Nabi, istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai selesai 10. Allahumma ajirni minan nar 7, Allahumma antas salam wa minkas salam sampai selesai. Kabelah dituna maca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Pan cenah kiai mah tilok akur sih. Ya kiai mah subhanallah 10 bae kumaha aing bae. Sia mah 33. Aku lagi pernah nanyakan ke abah, kenapa itu maca itu seperti jadi kieu cek kan urang mah boga santri geus urang wiridan dikurangan ngajar. Oh gitu subhanallah 10 bae 11 atuh aya henteu mah panjangkeun henteu rek ngaji mah. Si mah di lembur ngaji henteu naon henteu nurutan aing 10 deui. Kabelah itu mah 5 bae lah. Kiai 10 orang cenah ta'adub. Goreng adab atuh kiai na 10 urangna 10 mah. Nurutan sidina Ali burungana. Teu tetep di imam mah eueuh gawe urang teh teu naon 33. Minimalna 10. Tuh kan. Terus baca yuk. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. 3 kali. Ieu teh rahasiana panjang umur. Di lamun urang daek maca ieu ba'da subuh 3 kali panjang umur. Cek aki-aki umur 80 maling mah. Mal zakir aing. Geus berket aing zakir. Siapa belon? Ibadah tuh. Aju besi dipanjangkeun umur. Incu paeh deui zakir. Aing mah masih keneh aya keneh bae teh. Beak anak beak incu beak. Aing ningkat ku 95 gara-gara baca laqad ja'akum. Panjang umur jang bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu taala. Aing geus umur 80 tahun can bener bae ibadah teh mulai deuk maca ieu sugan dipanjangkeun umur. Hayang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah. Jeung rahasiana mun jelema deuk dipanjangkeun umurna dibere daek maca laqad ja'akum. Kabelah itu nama dicoba kurang laqad ja'akum teh 3 kali ulah napas. Laqad ja'akum rasulun nah lamun masih kena kaburu 3 kali ulah napas berarti orang sehat. Masih kena panjang umur. Nah lamun urang sakali kaduana geus salah ieu mah tereh ieu. Beneran Ki Khairun almarhum almaghfurlah. Ki Khairun teh bapana Ki Romli teh bapana abah kula. Abah kula teh Abah Haji Damyati, abah kula jadi kula ka Ki Khairun teh kaopat. Kula bin Ki Haji Damyati, Ki Damyati bin Ki Romli bin Khairun. Nya nama teh lamun aya jelema non gitu ngaranna Muria. Sangarana ulah ditinggalkannya asal geus kitu bae geus karumpul kabeh anak itu bener bae eta teh geus asal
asal dibaca tah laqad ja'akum sakali dua kali katilu kali geus teu kuat geus boleh tinggalkan tak eta heron eta beneran ieu mah tapi lamun 3 kali masih lancar kene insyaallah sih cager deui cekeuna teh insyaallah cager deui ini mungkin bener eta Abah Haji Herun laqad ja'akum kula ge osok takut tadi petakeun ku kula teh eta kula nanti abah nanti begitu belah boleh tinggalkan panjang umur tapi osok beneran bener kieunan J jelemana bisa kene sih ya ngobrol mah tapi cek hate teh dibacaan tapi geus teu kuat nyesek teh tetep sudah ditaringgalkan bener sampai kaduana entah kaya nujiran ulah minta cai ka kiai ceuk asal cek kiai ulah ditinggalkeun geus da ulah antepkeun lah ceuk teh ieu mah lamun geus jadi urang encan jadi mah ulah wakah urangna geus tadanga laqad ja'akum rasulun teres ya maya pugusiana eungap ulah sok-sokan heulanan wiridkeun ku sorangan we heulanan wiridkeun ku sorangan ulah wakajang tatangga-tatangga cobaan nu menta naon nu menta naon coba asana isukan ya emang aing teu kuat laqad ja'akum ya ulah ya namun geus kataekan sering dibaca ku urang tek hadiahan abah hadiahan ke Herun tek osok kejadian padahal aja sehatkeun cenah kieu tetep ulah tinggalkeun lah bener aya nu geus kritis di rumah sakit kieu badi ICU laqad ja'akumna lancar kene panjang umur insyaallah nu paehan nu mau cai hiji baca ya guys cerita ibadah baik cerita ibadah hikmah nama panjang umur 3 kali ba'da subuh insyaallah mun urang dikersakeun daek maca eta osok dibere panjang umur tur bisa ibadah kan mantap Nabi Darda gola man gola idza asbaha wa idza amsa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahullahu ma ahamma di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik sore-sore 7 balik bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 balik isuk 7 balik teh subuh isuk lah jeung sore memeh maghrib atau atas maghrib dibaca 7 balik nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang kurang ya Allah ilmu ye lain nalagaan ye ilmu ye kanyawan saya nyandung kan jeung di maksudnya bahasa teh kieu nya dihasilkeun maksudnya bagus menurut Allah hayang naon bae hasil bahkan di dieuna kafahullahu ma ahamahu sadiqan kana bihau kadiban pohara eta mah maksudna dek bagus atau dek bohong dek bener atau dek teu bener pokokna boga maksud maca eta geus hasil bae pokona ya Allah sakitu doang teh isuk-isuk 7 sore-sore 7 hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim bahkan ki muslim benda kerep ki kaukab kaki zaini ka abah doyong cukup baca ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali rasakeun coba gengke
Mantap salat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Diterusin hasbiyallahu wa ni'mal wakil, limal maula wa ni'man nasir, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, limal maula wa ni'man, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, limal maula wa ni'man nasir. Geus teh unggal bada salat sakitu. Eta mah ti Muslim, kaki Kaukab, terus kaki Zaini, ka Abah Doyong, ya Abah sok diwiridkeun beta ku Abah Doyong, Abah Agrat. Eta wasiat ka Abah, dibaca bae terus ku Abah. Bener, rasakeun teu kudu caritakeun. Engkena bener tah. Asal mata salat hasbiyallahu wa ni'mal muridan nu biasa heula. Terakhir hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bakal jala lembar segala. 3 balik ta salat, masyaallah. Aya anu diijazahan ku Abah almarhum hasbiyallahu wa ni'mal wakil. 3 balik unggal bada salat kabeneran manehanana teh ieu kitu usahana proyek. Begitu proyekna gagal ceurik kan ka Abah, ceurik dibere eta bae cenah wirid hasbiyallahu wa ni'mal wakil, limal maula wa ni'man nasir. 3 balik ta salat insyaallah bangkit deui. Diwirid bae ku nya teh bener. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Mun leuwih oh masalah, cak Abah leuwih mangan 3 bae heulanan, suka ju hayang leuwih-leuwih. Diwirid ku nya bener eta. Setahun ngawirid eta, ya Allah, proyekna bangkit kembali. Pohara. Barang bangkit deui poho deui. Teu maca deui hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah, kadang dibaca, kadang henteu, kadang dibaca, kadang henteu, kaditu mah lepeh henteu. Ambruk deui. Ambruk deui bebeja deui ka Abah mah nyahoan. Eta si hasbiyallah na teu dibaca deui. Nyahoan da Abah. Geus bagus-bagus cak Abah teh. Aya wali. Tapi dongeng di seputar wali. Wali geus bisa hibar teh satu ketika nya teh ya kitu ragrag. Untung ka laut. Oh, untung ka laut deui ragrag da bugu juga atuh lamun ka darat mah geus selesai. Raga ka laut tak nyana kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragak sih. Sakieu keur geunaheun-geunaheun aja anu ngajepret eueuh naon eueuh. Untung bae aya anu mawa tongkang aja dibawa ka eta ka naon gara-garana ka Parahu salametkeun. Ngan nyana taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham. Maneh tadi subuh baca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali. Ya Allah ragag. Atuh sia mah geus ragag deui ti kejebur wae kabeh. Maca tilok naon tilok. Teh kan pohara eta dongengna. Bakat wa fi nawadiril usul an burida da gol. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahuna takafian wa majziyan khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirat 10 hasbiyallah bah ujian naon dulu 5 urusan dunia bakal hasil maksud cukup muyah bagian akhirat lagi geus moal kana neraka. Di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muyah mayeh hayang nanaon ge aya akhirat lagi moal tersentuh api neraka. Ieu baca Quran sapoe sapeting 10 bali 10 ge hiji-hiji doang. Hasbiyallahu lidini hasbiyallah hijid hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lidunya hasbiyallah lima ahamani hasbiyallah liman bagu alayya hasbiyallah liman hasadani 5 hasbiyallah liman kadani bisuin hasbiyallah indal maut hasbiyallah indal masrati fil qabri hasbiyallah indal mizan hasbiyallah indas sirat 10 mual tersentuh api neraka di akhirat. Mizan lancar, sirat lancar.
di dunia dipakai naon gitu ngaranna cukup. Terakhirkan sekaligus hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tah wirid kan eta. Ieu cenah kieu atuh kunaon teu difotokopi ge. Cerita heula ieu mah nah. Ke kadeuleu ku aing hayang apa henteu yang ngawiridna. Surat Yunus wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa.